Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin anu kusim pribados dihormat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya parantos tiasa kumpuriung dina ieu malpalaan mulia. Nu tayasanes tujuan urang sadaya nyaeta bade nambahan ilmu nahu. Mudah-mudahan ilmu nahu sinrat kana awak urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, sim pribados teh nyaeta bade neraskeun hanca dina kitab Jurumiyah bab ma'rifatu alamatil i'rab. Bab naon? Bab nganyahokeun alamat i'rab. Neraskeun hanca anu kamari. Kamari nyaeta dina masalah nganyahokeun i'rab. Ayeuna mah arek nganyahokeun alamatna gitu. Alamat naon? Alamat i'rab. Kamari irobna ayeuna alamatna. Alamat teh cirina gitu. Penting kita nyahokeun. Lamun teu nyaho kana cirina atuh moal nyaho engke kan awe jeung lalaki. Lalaki kos rumah, awe kos kumaha eta urang kudu nyaho cirina. Tah ieu teh aya bedana dina masalah i'rab oge urang kudu nyaho cirina. Tah ayeuna sim pribados bade nerangkeun dina masalah ciri-ciri i'rab. Mangga ina urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'rabi li rafi arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Fa ma'dhamatu fatakunu alamatan li rafi fi arba'ati mawadi'a fil ismi al-mufradi wa jami' tafsiri wa jami' mu'annath salimi wa fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bihi syai'un. Wa amal wawu fatakunu alamatan li rafi fi mawdi'aini fi jami' mu'annath salimi wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Wa amal alifu fatakunu alamatan li rafi fi tasyasil asma'il khamsatan. Artinya ieu bab arek nganyahokeun ciri i'rab. Ieu bab arek nganyahokeun ciri na i'rab, alamat na i'rab. Tah anu pertama nyaeta sim pribados bade ngabahas dina masalah alamat i'rab berapa. Alamat i'rab berapa teh nyaeta aya 4. Kahiji domah, 2 waw, 3 alif, 4 nun, eta alamat rafa. Domah, waw, alif,
nun. Eta teh alamat rapa. Tah ayeuna nu domah eta jadi alamat rapa. Domah eta jadi alamat rapa dina 48 hiji dina isim mufrad. Hiji dina isim mufrad contona Zaid. Zaidun teh isim mufrad. Naon isim mufrad teh? Isim mufrad teh ngaran sorangan. Si Zaid tuh sorangan. Nah, Zaidun nyaeta isim mufrad. Eta barisna kudu rapa. Zaidun teh alamat rapana naun? Alamat rapana nyaeta domah. Karena isim mufrad. Nah, karena isim mufrad. Nah, di mana-mana isim mufrad nyaeta dijieun irob berapa? Ya, dijieun irob berapa teh? Kudu di alamatanana kudu domah. Gitu. Nah, di dieu nya. Qaimun kitu keneh. Si qaimun teh nyaeta barisna kudu rapa. Alamat rapana nyaeta kudu domah. Karena isim mufrad ngaran sorangan. Tah eta si domah teh. Di dina isim mufrad terus terang tanya. Tah ieu domahna naon? Domahna di dieu kudu nyaho. Domahna domah zahir. Ulah domah muqaddar. Karena tadi na iroban aya 2. Aya berubah lapad, aya berubah takdir. Tah di dieu tah ngaranna di dieu irob naon? Irobna rapa. Di domahna make domah. Domah naon? Domahna nyata domah zahir. Karena naon sebabna? Karena saenggeus ieu teh nya saenggeus huruf terakhir teu aya huruf naon? Teu aya huruf elatan. Nah, tah oski ngaranna teh nyaeta domah zuhiroh karena teu aya huruf elatan. Alifan kamari geus disebutkeun huruf elat teh nyaeta iya jeung a eta ngaranna waya teh nyaeta ieu huruf elat. Tah di mana-mana i'rob dina akhirna teu aya huruf elatan eta di ngaranan di mana didomahkeun make domah zahir. Itu lamun aya huruf elatan berarti di ngaranan domana domah muqaddar. Nah eta tah di dieu ngaranna naon si domah teh nyaeta cicing dina opat tempat pertama ayeuna ieu dia isim mufrad. Tah anu kadua nya nu kadua si domah jadi alamat rapa dina naon nyaeta dina jama taksir. Nu kadua nyaeta dina jama taksir. Ar-rijalu barisna kudu rapa. Alamat rapana nyaeta kudu domah. Naon sebabna karena jama taksir. Ari jama taksir teh nyaeta berubah tina isim mufradna. Asalna keur isim mufradna teh rajulun. Nah ini jamakeun jadi rijalu. Jadi alamat rapana nyaeta kudu domah. Jama taksir alamat rapana kudu domah. Ta anu katiluna si domah jadi alamat nerapa nyaeta dina jama muannas salim. Tuh contona ieu teh jama muannas salim contona al muslimatu barisna kudu rapa. Alamat rapana nyaeta domah.
karena nyaeta jama muannas salim. Jama muannas salim ciri jama muannas salim nyaeta alif jeung ta. Di mana-mana lapad adina akhirna aya alif jeung ta eta di ngaranna lapad nyaeta jama muannas salim. Jadi muslimatu alamat rapana nyaeta kudu mah lantaran jamak muannas salim tahanu katiluna. Anu kaopat si domah jadi ciri rapa nyaeta dina fiil mudhari. Nu kaopatna nyaeta si domah jadi alamat rapa dina fiil mudhari. Contona yadribu nyaeta barisna kudu rapa. Alamat rapana nyaeta kudu mah lantaran fiil mudhari. Ciri fiil mudhari nyaeta iya. Ciri fiil mudhari aya opat nyaeta ana ya ta yadribu ya. Ciri fiil mudhari teh nyaeta iya yadribu barisna kudu apa alamat kudu mah lantaran fiil mudhari tah kieuteuna. Beres nyaeta dina masalah domah. Anu kaduana nyaeta alamat rapat nyaeta kuwau. Karena alamat rapat tadi aya opat lain. Domah wau alif opat nun kan gitu. Domah wau alif opat nun eta naon alamat rapat. Tah entos alamat rapaku domah mah geus jelaseun beres. Tinggal naon ayeuna kuwau. Alamat rapa anu kuwau nyaeta aya dua. Awas. Aya dua. Alamat rapa anu kuwau nyaeta aya dua. Hiji nyaeta dina jama muzakkar salim. Anu kadua nyaeta dina isim lima. Contohna ya jamu salim. Contohna jama muzakkar salim. Zaiduna. Contohna nyaeta isim lima. Abuka tuh. Zaiduna barisna kudu rapa. Alamat rapana nyaeta kuwau. Tuh alamat rapana kuwau. Nah, alamat rapana nyaeta kuwau lantaran jama muzakkar salim. Nah, ning ieu nuna dipatahkeun kunaon tapi narapa tapi aya nuna nih dieu tah ieu ngaranna teh nya. Ieu teh nun jama muzakkar salim. Nun jama muzakkar salim menurut dina kitab Alfiyah bahwa nuna kudu dipatahkeun. Ulah ditanju ieuna, tanju ieu wau tah Zaiduna alamat rapana kuwau lantaran jama muzakkar salim. Ari nuna kudu dipatahkeun menurut dina kitab Alfiyah. Tuh Zaiduna teh naon jama teh ari jama muzakkar salim nyaeta perkumpulan lalaki. Itu perkumpulan lalaki rubaan. Nah itu eta contohna Zaiduna. Nah, terus anu kaduanya alamat rapa anu kuwau teh nyaeta isim lima. Contohna abuka hamuka nya. Tuh hamuka. Nah, hamuka buka. Abuka hamuka fuka. Ahuka. Zumalin.
abuka hamuka puka abuka zumalin tah ieu abuka barisna kudu rapa alamat rapana nyaeta ku wau lantaran isim 5 hamuka kitu sarua tah kabeh ku wau tah eta ngaranna isim 5. Setiap isim 5 keur tingkah rapa keur jadi rapa kudu di alamat rapana nyaeta ku wau. Beres. Ayeuna nu katilu alamat teh nyaeta alif. Ari alif nyaeta ngalamatan rapa nyaeta dina satempat. Alif jadi ciri rapa nyaeta dina satempat. Dina naon nyaeta dina isim tasniyah. Contohna ieu isim tasniyah. Zaidani. Contohna isim tasniyah Zaidani barisna kudu rapa naon alamat rapana nyaeta alif tuh. Zaidani barisna kudu rapa alamat rapana nyaeta alif. Ieu nuna kumaha digasrokeun? Nah, menurut dina kitab Alfiyah nun isim tasniyah nyaeta kudu kasrokeun. Beda jeung jama mudzakkar salim. Lamun jama mudzakkar salim nunna nyaeta kudu dipatahkeun, nun isim tasniyah kudu dikasrokeun. Nah, eta jadi dah dikasrokeun Zaidani mah. Zaidani barisna kudu apa alamat rapun alif nya terus nunna nyaeta kudu kasrokeun. Nah, eta Zaidani. Naon ari isim tasniyah? Ari isim tasniyah teh ngaran duaan. Hijai duaan. Eta ngaran isim tasniyah. Tah terus beresnya. Alamat rapa anu kaopatna nyaeta naon nyaeta nun. Alamat rapa anu kaopatna nyaeta nun. Nun jadi alamat rapa. Nun jadi alamat rapa nyaeta dina satempat nyaeta dina fi'il 5. Nun jadi alamat rapa dina satempat nyaeta dina fi'il 5. Ari fi'il 5 teh nyaeta nyokotna tina fi'il mudhari nya. Fi'il 5 teh nyokotna fi'il mudhari. Fi'il mudhari'na anu naon cenah anu aya domir jamaan, anu aya domir tasnihan. Contona kieu. Yaf'aluna yaf'alani 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 taf'alina 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 tahyaf'aluna barisna kudu rapa alamat rapana nyaeta nun. Alamat rapana nun. Alamat rapana nyaeta nun. Naon sebabna? Karena fi'il 5. Alamat rapana nun karena fi'il 5. Naon dari fi'il 5 nyaeta domir nyaeta fi'il mudhari anu aya domir jamaan. Nah, tahu contoh wau tah eta domir jama. Ning kos jama mudzakkar salim
secara jamak lain jamak muzakkar salim karena jamak muzakkar salim nyokotna tina isim ari fiil lima mah nyokotna tina fiil mudhari tuh kan beda ya jamak salim zaiduna kan beda tuh jadi iya lain jamak muzakkar salim iya manaon fiil lima karena nyokotna tina fiil mudhari iya di halaman 8 teh nyaeta kunun ya alan barisna kudu rapat alamat 8 kunun lantaran fiil lima tap alina kitu keneh barisna kudu rapat lantaran Untap alina barisna kudu apa alamat 8 neta kunun lantaran fiil lima sebutkeun kos itu teh nyaeta alamat 8 kunun lantaran neta fiil lima tah sakitunya geus beres dan ieu jurumiah nyaeta tentang ilmu nahu nyaeta napal kana badan urang sadaya sing jadi nerap kana pikiran urang bisa praktek bisa maca kitab gundul jeung bisa ngartikeun Al-Qur'an anu bener amin ya rabbal alamin. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.